Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang masih kena tiasa patepang dangu deui tiasa sacarangan deui sok sanos mung dicomantara ngalangkungan channel Caruskeun Bakekok. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang tepang deui dina acara anu maneuh nyaeta dongeng Sunda garapan ti Caruskeun Bakekok dina jejer Balung Tunggal karya Caruskeun Bakekok dina dinten ayeuna teh bagian anu ka-22. Mudah-mudahan ku ayeuna ieu acara dongeng Sunda teh sing ngajantenkeun panglipur kalbu pangebrahmana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana wae ayana di sukulakna di sukulukna mitra-mitranya teu tiasa disebatkeun hiji-hijina daerah-daerahna ye. Mitra kumaha dararamang dina dinten ayeuna nuhun pisan atuh pamidamang mah eta pisan anu diharepkeun siang sinareng wangina. Mudah-mudahan orang sadayana sing aya dina ginanjar kawilujengannya. Dina ngadangukeun dongengna ye. Dina mancen tugasna masing-masing sing aya dina kasehatan. Supados teu nyangkolong tinggalna waktu satu mitra mangga urang dilajengkeun wae tapi syarat cana sapertos biasa mangga di subscribe heula anu teu acan subscribe, di like, di komen, terus oge dibagikeun supados channel ieu tetep aya turut tiasa masihan hiburan-hiburan anu langkung saya di kanggo mitra-mitra sadayana. Oke anu nuju di daramal ye mangga prung, anu nuju di kantor-kantor, anu nuju dina angkot supir-supir, anu nuju di konveksi di Jakarta Barat, di Tangerang. Mun mangga wilujeng ngadangukeun wae nya sadayana. Prung. Pala mitra kaum dangu sadayana. Si Dudung jeung si Ewon anu nurugtug harita kalebak ningali sawah anu geus ngaplak reg eureun si Dudung jeung si Ewon harita karung duanana oge. Sabab duanana ge teu kapikiran. Si Dudung harita ngareret ka si Ewon. Pok ngomong. "Won. Kumaha Kang?" "Aya kaanehan euy si Aram Jadah teh yeuh. Ya jeung saha gawena yeuh. Si Bada teh kapan gawe teh sorangan piraku yeuh sawah teh geus ampir beres deui wae yeuh. Jeung eta mah geus lingih geus dicacar sagala rupa. Biasana sakotak oge teraang geus ku 2 poe. Nah, hari si ieu ayeuna kok tembok kumaneh tuh. Geus aya kana 2 kotak satengahna. Berarti tinggal sakedeung dia geus beres ieu teh. Aing curiga yeuh. Pasti mawa anak buahna si bangsa teh yeuh." Ceuk si Dudung harita ret ka saung, "Ka mana we manusana nya?" "Di saung jigan mah Kang. Bawang teang itu kurang ajar itu man." Ceuk si Dudung, "Aturan mah kudu atoh. Ningali nu digawe beres teh. Tur hartina nu digawe teh getol, komo ieu beda jeung batur. Nu digawe cacakan sorangan tapi geus ampir beres. Sawah 2 kotak satengah. Eta sawah teh lain ukuran leutik. Justru lamun disebutkeun ukuran jumbo mah da sawah teh ngaplak atuh." Barang ningali balung si Bada anu keur ucang-ucangan we di saung. Bari neuteup ka hareup ngan gorowok we atuh si Dudung harita ngagorok. "Bada, Aram Jadah sia make jeung tenang-tenang cuh. Tumpang kaki ucang-ucangan di saung bangsat sia. Lain gawe deun." Ret harita. Bada ngareret bangun tenang na keranan. "Kumaha kitu Mang?" "Lain kumaha-kumaha sia kasebelan. Make jeung ucang ange genah kegaluh di saung deulun."
Itu waktu nagawe delen. Ya kan waktu nagawe panan aya waktu sholat beureun mang di nagawe teh. Alah, sholat nanahaun sia. Bisa rarapadan ge henteu buat teuing sia mah. Nya kumaha emang we lah. Ceuk bada harita teu ngomong deui. Tapi kitu oge sanajan teu ngomong, bada anger tetep dina diukna, manehanana aya dina saung. Bada. Kumaha mang? Ai sia jujur ka aing. Sia gawe maos sia. Sabaraha urang nu gawe di dieu? Ari emang kapabeureunan nganterkeun kuring teh sorangan piraku teuing. Kuring ngajak batur rek di mana mayarna kuring ge ngajak batur mah. Nya sorangan atuh mang. Bangsat sia ngawadu ka aing. Moal mungkin deui lamun sorangan mah sawah 2 kotak satengah geus beres deun. Nya buktina usaha saha di dieu mang. Terus anu nyacarna saha? Apan di dieu teh jalma teh sorangan mang. Moal mungkin nitah batur meureun. Komodi nitah Pak RT mah jeung Pak RW. Bangsat sia kalah ngomong nu teu aneh. Jujur ka aing sia, jeung saha sia gawe? Sorangan, bohong. Emang naon kitu urusanna mang? Ek gawe lobaan, rek gawe sorangan, kan diburuhan mah ku sorangan beureun mang. Tapi teh carana nipu deuk ka aing, ngabuwaduk deulun. Nyebutkeun jelema kur sorangan, ayeuna digawe lobaan. Ayeuna lamun lobaan jelemana kudu katempo meureun mang kumaha mang atuh di mana cingan sok. Wah, pinter ngomong sia. Geus beak atan sakarung berat bobo geus beak sia sakarung ku lobaan di hamjadah teh. Ya tingali we tuh mang tah. Harita bada nuduhkeun beas. Sedengkeun si Dudung harita jeung ewon kerung, sebab eta beas teh teu katingali urut nyokot. Beungkeutanana nu anger eta beas anu 50 kilo teh siga anger we. Rurat reret kakenca ka katuhu, eueuh urut masakna naon. Panci masih kena gara rantung di dinya. Kalayan weuteuh jigana teh can pernah dipake ku jalma nu anyar pinanggih model bada nu aya di saung. Kasebelan. Sia dahar diantiran ku saha sia? Nah, mang marikot kacida-cida teuing dahar-dahar we disebutkeun. Kuring dahar, kuring teu dahar, nu penting mah gawe kuring segut. Nu penting mah hanca. Kuring loba. Apanan teu ngarugikeun beureunan? Eta katinggal beas ge masih kana loba kapanan? Boro-boro kuring teh nyokot beas ti acan. Tapi meureun sia kudu nyatu meureunan. Nya dahar mah dahar we sakaperluan kuring atuh. Ceuk bada harita tenangna keranan dina ngajawabna ka Mang Dudung. Si Dudung oge teu bisa kumaha-kumaha da memang kabuktianana eta sawah 2 kotak satengah geus beres kalayan nyacarna oge sawah anu gamlung loba cukutan lantaran mang tahun-tahun teu digarap oge geus bersih nepi kana galengan-galenganana deui bersihna teh. Si Dudung harita ngareret ka si ewon. "Bon. Ayo baliklah. Moal bener yeuh ngomong jeung jelema rada teu hidang mah yeuh." Bada disebut kitu ngada nyengir we harita manehna. Teu hayang loba omong jeung jalma model Dudung kawas kitu. Ceuk pikirna rek kumaha rek salah rek bener ge di mata si Dudung mah pasti manehna bakal salah. Nu antukna si Dudung oge geus eueuh pi omongeun deui nya jeung si ewon. Harita ngaleos ini tinggalkeun eta pitempatan tapi sajeroning di perjalanan si Dudung harita pok ngomong ka ewon. "Won, aing ngarasa aneh. Moal mungkin digawean ku sorangan eta sawah 2 kotak satengah teh hampir beres euy. Minimal 2 poe kutiluan eta sakotak. Tapi nah eta 2 kotak satengah bet ku sorangan, kaharti teh Gus ya?" Nya teu kaharti Kang lamun ku sorangan mah, tapi lamun kot mawa balada mah aya 5 anana meureunan. Ya pasti beres lah. Tapi lamun mawa balad saha nu rek mayarna? Iya ge aing ge mikir saha nu rek mayarna lamun mawa balad. Tapi lamun digawean hungkul ku si bada aing teu percaya piraku teuing jelema gelo ge moal daekeun ngawean kos kitu mah. Bari jeung jukut-jukutna anu gamlung lir ibarat leuweung teh maklum aya kana 5-3 taunna atuh paran teu digarap teh. Ayeuna kakara dibuka deui sarua we jeung ngabedah anyar. Geus bersih. Aing jadi bingung tak kusangkurak teh yeuh. Nya jeung saha gawena cenah yeuh. Hayang ngintip aing mah mun peuting mun beurang yeuh. Moal kitu jeung jin mah. Kawas naon wae atuh boa jin mah bisa macul oge. Lah sia mah kurang pergaulan sia bangsat.
Cek Dudung harita bari terus lempang. Bekilila Dudung oge lempang nanti beki heho. Lantaran memang kaayaan anu nanyak. Genah sote ti luhur nutu gahanap nurugtu kelebak. Tapi ari ti lebak manaik ka luhur ngeliwatan pasir ari kelemur teh. Jelas ngerasa capek anu luar biasa. Sanggeus aya di puncrut harita dua nana areureun. Bari ngageberan kesangna kudu dukuy. Gelo euy. Capek geuning dihanap ka luhur teh nya. Kang loba udud teh. Sia loba udud mah sia aing mah tara deulun. Tara ari ieu mangan rokok coklat teh. Ieu maradan daun kawung teh paling loba. Cek Dudu cek Ewon bung eleh harita. Dua nana harita darariuk dirahanapeun tangkal cau sisi jalan. Sungguh suku dilunyarkeun angin ngahiliwik menik genah nakerana nuuskeun kesang anu kacapean tur ngagurujug. Dudung jeung si Ewon ngageberan dadana nu karasa panas. Tempikakeun kesang lumayan tuus. Sanggeus tuus kesang, si Dudung pot ngomong. "Won, ayo urang bebeja ka Dudungan euy." Ayo. Duarana harita ngaraleos. Ninggalkeun eta tangkal cau urut pangiuhanana di sisi jalan. Si Dudung sajeroning jalan pikiranna mah angger teu tenang. Jeung ngarasa heran we tetep lantaran sawah 2 sakotak satengah anu geus ampir beres ku jelema saurang. Katempo namanya teu kubada. Sanggeus nepi ka mana juragan Darta, Ewon harita langsung nyamperkeun ka juragan Darta anu keur aya di tepas nyetana keur nginum kopi bari tumpang kaki udud mending ngalepus nakeranan. Barang katingali si Dudung juragan Darta harita neuteup bari pok nanya. "Kumaha Dung? Budak teh teu kabur?" "Henteu gan, aya puguh budak teh." "Ngan aneh." Aneh kumaha? Manehna teh gawe sorangan tapi sawah 2 kotak setengah hampir beres gan." 2 kotak setengah hampir beres. "Ohon gan. Terus jukut-jukut na anu gamlung oge. Maklum we pan hampir 3 tahun eta sawah teh digorap, nya saeunteuina we gamlung kemas leuweung beureun. Loba tangkal-tangkal anu gararade jararadi. Model tangkal kirinyuh mah komo jararadi we teh. Sadayana tos lingih gan. Ka ujung-ujung ka dituna." Sia teh ngomong teh nu jeung otak deulun. Nu bener sia ngomong teh. Kaos ka budak leutik ka aing teh. "Mohon Gang sumpah." Juragan Darta harita ngahulang. Sedangkeun di kamarna sabeula harita aya nu ngadengekeun. Eta nu ngadengekeun eta teh nyaeta Nyi Mayang. Nyi Mayang oge mirip kaget, ngerasa aneh sabab anu geus digawe di dinya teh memang teu betaheun. Kahiji loba sato-sato galak ngaklum di leuweung. Kadua loba oray anu ngabahayakeun. Katilu-tiluna eta pagawean teh kasebutkeun bangga loba akar jeung sajabana. Sanajan geus jadi pangawaka jeung sawah geus dibedah. Tapi model akar-akar anu taringaleun macam akar heras jeung lain sajabana kali kriya anu jadi tunggul. Geus jelas mata ngaganggu. Kumaha carana cenah eta jalma anu ngaran Bada bisa mereskeun 2 kotak setengah? Saha sebenarnya Bada teh? Nah bener gitu. Eta jalma anu ngaran Bada teh geus mereskeun 2 kotak setengah sawah. Jeung ngabersihkeun jukut-jukut anu gamblung. Aing asa teu percaya. Barang keur kitu kadenge deui juragan Darta ngomong. Dung. Aisyah teh bener bieu teh nempo teh. Boa-boa sia membeureun ukur nempona saha ku kanon sabeulah meureun. Sumpah kan. Abdi jeung Ewon saksina yeuh. Piraku abi bohong. Leres. Eta sawah teh kacida pisan aengna puguh ku abdi ge. Aneh anu kacida pisan anehna. Nah, ada si Dudu eta si Badar sina teh si Bada bisa nganggeuskeun sawah 2 kotak setengah. Padahal satu acana ge kapanan gantrang nyalira. Sakotak teh hoyong beres
sapoe teh kutiluan bujang-bujang beres kan. Bener. Komo deui sawah anu panglebak na beureunan. Anu pinuh ku tangkal kali kriya jeung tangkal naon teh heras nya. Kacida pisan bangana. Keke aing jadi aneh asa percaya teu percaya ieu mun aing teu neuleuh madeleun. Sumuhun kan. Abdi wawantun sumpah nembe oge katingali sareng Kang Dudung teh kitu. Ceuk ewon harita nemalan. Sedengkeun Nyi Mayang oge ngadadengekeun harita ngadadempes we manehanana. Kaget teu percaya kalau beuki naon teh panasaran manehna saha atuh sabenerna Ari Darta anu teh ai bada teh. Lamun ningali tungtungna mah ceuk Neng Mayang eta jalma teh pasti sambada tapi duka. Ngalamun ningali ceuk bapakna cenah kasep ngalempereng koneng kumisna ngejeler tur ngabaris cenah ipis siga tukang dongeng persis. Nyi Mayang harita gogodeg manehna salieur mikiranana sabab jelas manehna bingung saha sabenerna ari eta jalma nu ngaran Bada. Saha teuing atuh eta jelema teh. Nah, kecil pisan. Namun nya teh mah aing asa percaya lamun kana omongan si Dudung kawas kitu mah. Mengohan di kemananya. Bila aku mengohan ponok di ditu mah tuh balik-balik. Cek Nyi Mayang harita nu inget ke Mang Ohang. Anu nepi ka wayah harita encan balik keneh wae geus ampir saminggu Mang Ohang eueuh. Nyi Mayang anu hayang nanyakeun kana jadi bapakna, tapi encan aya kasempetan. Rek nanyakeun Mang Ohang teh atuh ka mana sabenerna. Manehna ngarep-ngarep loba keperluan loba itu loba ieu ka Mang Ohang tapi memang Mang Ohang anu eueuh. Teuing ka mana ngilesna. Mang Ohang encan kadenge deui ku manehanana. Encan aya laratanana, encan aya kabarna jeung nu jadi dunungan teh Juragan Darta oge teu hariwang atawa kumaha ka Mang Ohang teh. Nyimas Mayang anu aya di kamar harita ngadempes we ngadenge paguneman antara bapak jeung nu jadi pagawena nyaeta si Dudung jeung Ewon. Juragan Darta nu ngahuleng, si Dudung oge sarua ngaremenung. Nya kitu di si Ewon anu kabawakeun manehna oge mikiran jalma hiji si Bada anu memang gawena kawas ka usap setan cenah. Sawah 2 kotak setengah hampir beres lain sawah anu leutik. Hitungan manehanana sakotak sawah lamun hayang mereskeun sapoe kudu ku jalma kutiluan. Kakara eta teh bisa beres. Tapi henteu beres kabeh. Tapi kunaon si Bada bisa aya 2 kotak setengah bisa beres. Kitu nu terus we nu muter dina pikiranna si Dudung. Pok Juragan Darta harita ngomong. Dung, kumaha gan? Aing beuki panasaran euy, hayang nempo ieu. Kawas kumaha sabenerna eta gawena manusa teh ieu? Muhun kan? Kumaha lamun urang intip euy gawena ieu? Kira-kira ayeuna gawe deui moal? Nya pasti gawe kan? Kumaha tuh lamun urang intip euy? Nya hayu wae kan mangga. Iraha tuh bade ayeuna bade enjing. Leuwih ada isu kowe mah jongjon euy. Isuk-isuk urang init ka sawah. Urang nyempot dina tangkal-tangkal kayu tukangeun tangkal kayu nu gara di dinya. Urang intip kumaha cara gawena. Nah loba jelema atawa sorangan atawa kumaha. Juragan Darta anu hayang apal kana cara gawena si Bada. Si Dudung nyaluyuannya kitu di Ewon. Dina poe isu kanana manehanana. Arek ngararintip Bada. Sedengkeun Neng Mayang anu asa boga angin isukan pikeun kabur. Sebab nyaho dunu bapana isukan rek init. Neng Mayang ngagolirkeun awakna dina ranjang pura-pura teu ngadenge naon. Awakna ge dikurubungan ku simut. Sanggeus babadamian Juragan Darta harita nitah anak buahna katarukang. Sedengkeun Juragan Darta nu ngarasa geus lila aya di dinya harita cengkat nu maksudna rek asup ka jero. Sameme asup ka jero harita ngereret heula kana kamar Nyi Mayang anu dikunci ti luar.
Juragan Darta manehna ngarasa hariwang kanu jadi anakna pedah dikecet-kecet di kamari teh tibeuting keneh. Kumaha cenah ieu? Anak aing dikecet-kecet. Nah aya gitu. Cek Juragan Darta bari nyokot kunci tina saku. Kolotrak cepret harita kunci dibukakeun. Juragan Darta harita mukakeun panto lalaunan lol sirahna asup. Katingali Nyi Mayang harita sukuna anu teu kasimutan. Sedengkeun kaluhurna mah ditutupan ku simut mani rapet na karanan. Mayang, cek Juragan Darta harita. Mayang. Juragan Darta ngageroan jadi anakna, tapi 2 kali ngageroan teh anakna masih kena teu nemalan. Lain teu kadenge ngan ngahaja we Juragan Nyi Mayang mah. Boa kitu gering budak teh. Mayang. Juragan Darta harita ngadeuketan ka Nyi Mayang terus nyimkabkeun simut lalaunan. Katingari Juragan Nyi Mayang keur peureum geuningan. Sedahar kitu budak teh yeuh. Duh. Si bibi geus mere dahar tah encan ieu budak teh. Duh. Melang ye lamun bisi gering. Cek Juragan Darta harita bari kaluar. Panto anu memang teu dikuncikeun ayeuna mah. Da katingali Mayang keur saretibra. Nyi Mayang harita melete teh panonna teh ningalikeun bapana anu ngaluar. Barang kaluar nutupkeun panto nu teu kadenge pak cepretna kunci. Nyi Mayang geuat ngorejat. Mama keluar. Artina panto dari kunci meureunnan. Aing lamun kabur ayeuna. Malam aing isukan we kabur teh. Sabab ayeuna mah geus pasti masih kena dijaraga isukan mah ama eueuh, Mang Dudung, oge Mang Ewon oge eueuh. Kemana Mang Ohan atuh? Nyi Mayang inget deui ka Mang Ohan. Anu nepi ka geus hampir saminggu Mang Ohan encan keneh datang ka belah dinya. Encan aya datang ka imahna. Jeung anehna Juragan Darta henteu nanyakeun teu hariwang atawa kumaha. Padahal mah anu nitah kalanceukna teh manehanana. Nah si Aman teu ngobrol, teu nanyakeun atawa naon kumaha kaslametanna Mang Ohan. Aneh. Aing mah rasa curiga ieu teh. Cek Nyi Mayang anu curiga kanu jadi bapana boa-boa Mang Ohan teh kitu kieu. Boa-boa ditandasa ku anak buahna Juragan Darta atawa kumaha sangkaan anu jadi anak lantaran bapana anu geus kanyahoan jahat asa sama. Pala mitra kaum dangu sadayana, cag urang tuna lalampahanana Nyi Mayang, Juragan Darta oge kibada. Kacaturkeun Mang Ohang. Mang Ohan anu waktu harita dititah ngantirkeun barang anu teu dikanyahokeun naon jerona.
Mang Ohan ngagugu ningakeun barang nanti nganterkeun bahan atanapi barang anu dititah kudu jadi dununganana nyaeta Juragan Darta. Isuk-isuk kene Mang Ohan hari tengah gedig ini nuju ka Cimacan ka imahna Juragan Barna lanceuk Juragan Darta. Sarua-rua jalma jegud adi lanceuk teh. Jauhna di kampung Ciilat ka Cimacan teh lumayan jauh. Kudu meakeun waktu setengah poe. Mang Ohan harita nikreuh we leumpang mapai jalan anu ngabulungbung. Ngan pedah eta jalan teh teu bisa make delman. Sebab Mang Ohan jalana memang nakul. Lamun ngaliwatan kota mah make delman. Ngan pedah jarakna leuwih jauh deui. Jeung kudu boga duit lumayan gede jang ongkos delman. Delman oge tara nepi anger we kudu leumpang deui ka dituna. Mantak Mang Ohan leumpang mapai jalan desa, jalan ka perkampungan make jalan sadapak tapi lain anu baala. Mang Ohan harita ngagedig setengah perjalanan Mang Ohan nyimpang heula. Di perjalanan nyetana ka warung lantaran Mang Ohan ngarasa lapar oge. Sangat asup ka warung Mang Ohan uluk salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mangga Ujang kalebat. Mang Ohan harita gek diuk. Aya bade ngadamel naon Ujang? Pangadamel ke aya sangu Pak. Oh aya sangu mah mangga sekedapnya antosan tah caina yeuh. Ceuk si bapa harita bari nyicikan heula cai terus dibikeun ka Mang Ohan. Regot Mang Ohan ari karasa haus teh harita ngalegot beak setengahna. Sanggeus kitu song sangu dibikeun ka Mang Ohan. Kabeneran eta warung teh eueuh sasaha. Si bapa sajeroning Mang Ohan dahar harita ngajak ngobrol. Bade ka mana tuh Jang? Iya puguh bade ka Cimacan Pak. Oh ka Cimacan. Eta ningan sapertos nyanak naon teh? Duh kali teh titipan ti dunungan puguh piwarang dipasikeun ka Juragan Barna. Ka Juragan Barna. Muhun atuh ka Juragan Barna. Masih keneh tebih atunya. Muhun Pak duh ieu teh puguh gen. Nah atuh sanes kana delman. Kana delman mah sudah kedaseur artos. Hemat. Jadi angkosan gitu ku dunungan. Nya eta puguh Pak. Emang di saha gitu di damal teh di mana gitu? Di Ciilat Pak. Oh di Ciilat. Keke Ciilat di sahanya. Di Juragan Darta Pak. Paingan atuh. Juragan Darta mah sugan teh di saha. Matak aneh ceking kunaon teh di ongkosan. Aya di Juragan Darta mah nyetang tuh atuh. Harita Mang Ohan oge milu seuri sabab manehna oge surti kana omongan si bapa. Saha ari Juragan Darta anu geus kasohor ka mana-mana. Kasup eta di eta kampung. Juragan Darta urang kota Ciilat anu kasebutna medit jeung alah kumaha oge. Juragan Darta teh bregong. Mantak teu aneh lamun teu dibayar ongkos ku Juragan Darta. Nah tuh geuningan nyalira itu Jang. Muhun Pak. Da atuh jeung saha? Emang nu didamel nyalira? Teu didamel mah seueuran di teh tapi da duka tuh urang abdi hungkul puguh. Ngan kade we Ujang. Saurna mah cenah ada Juragan Barna mah di ditu teu kaop aya jalma anyar cenah dikepung wae. Maksudna ya mun anak buahna teh salalangar cenah jago-jago hebat hungkul. Oh gitu. Ceuk Mang Ohan bari ngahuapkeun sanguna. Nya panginten Pak da kumaha urang da komo abdi makan titepan ieu mah. Sanes bade nanaon? Muhun nya. Tapi da tetep we kada hati-hati aya asup lebet ka bumina Juragan Barna mah. Bahaya we tetep Jang. Muhun Pak, atuh nuhun pisan ieu. Sageus beres dahar Mang Ohan harita
regot nginum mani beak setengahna. Mang Ohan harita ngobrol we bari ngeplus udud, tos dahar megenahna keranan, bari nuuskeun kesang di eta warung. Bari ditami deui caina mah, Jang. Atus cek apa eta ge masih kana asa kedik tah. Teu bisi bari ditami deui yeuh. Janten sabaraha atuh Pak? Ye sangu tami ieu we kurupuk tah. Sangeus utang itung harita cereng dibayar ku Mang Ohan, duitna kebeneran pas, teu Mang Ohan mah tara loba duit atuh. Eta ge lamun pamerean tinu jadi dunungan awewena anakna nyimayang. Nyantos atuh Pak, abdi bade neraskeun di ieu lalampahan yeuh, masih kena tebih lumayan yeuh. Mun Jang, mudah-mudahan salametnya Jang. Mohon assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nu boga warung harita neuteub ka Mang Ohan, bangun anu karunya anak keranan, ngagedig parima bawaan nu katinggal teh berat aya kana 30 kilo nating 40 kilo meureun bawaan teh. Eta jerona teh kotak teuing naon eusina. Mang Ohan terus leumpang mapai jalan satapak anu beuki ditu teh jalan teh beuki garehol ngaliwatan walungan oge. Sanajan lain walungan gede tapi jalan teh kasebutkeun sepi we daerah dinya mah. Mang Ohan ku jelang-gajeleng harita sanggeus ngaliwatan kebon jati. Mang Ohan terus we leumpang harita terurat-teret ka kenca ka katuhu. Barang geus tamat ngaliwatan kebon jati harita, ngaliwatan tangkal-tangkal anu lumayan garade semacam tangkal pinus jeung sajabana. Manuk, mani kadarenge, manuk leuweung. Sanajan memang lain leuweung-leuweung teuing na memang jalan eta teh kasebutna jalan anu naon teh panorobosan pikeun nepi ka kampungna Cimacan. Barang geus di tengah-tengah harita gajeleng-gajeleng aya 2 jalma tinggal ajeleng. Megatan ka Mang Ohang harita dak dumadak anu keur tungku leumpang harita ngarenjag kaget terus ngajeleng ka tukang. Astagfirullahaladzim. Eta jalma 2 anting baredega. Are ka mana wayah kieu euy? Leumpang mah ngungkug gitu teh sieun ti Tajong. Teh sieun kapodolan manuk tah, Pak. Sahanjeun teh. Teu perlu nanyakeun sahanjeun teh deui naon. Make jeung nanyakeun sagala rupa sia teh kenalan. Alah. Tajeng ieu kenalanna srepet nu saurang harita nyambut pedogna. Mang Ohang harita waspada. Sabab eta jalma nu megatan jalan teh tangtuna lain jalma sembarangan. Oge lain jalma bener, nu tangtuna mangsa begal, anu rek ngabegal, kasing sawae nu ngaliwat ka belah dinya. Mang Ohan harita hati-hati na keranan waspada. Rek naon anjeun make jeung megatan kuring? Eueuh, make jeung nanya deui rek naon. Serahkeun eta babawaan euy. Lamun hayang salamet menang ilaing ini ti dieu. Tapi lamun ilaing teu daek nyerahkeun eta babawaan, hartina ilaing geus moal kabagian nyawa, babawaan beak salametan oge nyawa ilaing bakal ngalayang deuleun. Memang bener. Pikeun ka aing sia teh salamet. Kehilangan. Samaruk aing rek sieun kitu. Ieu anu dibawa ku kuring teh titipan tur amanat anu kudu di teu beunang dimomorekeun kajeun teuing nyawa tarohanana. Kuring kudu nyepeng ieu amanat. Alah sia make sok-sokan sagala rek ngalawan aing sagala rupa. Teu sieun modar sia teh. Ari geus waktuna malur make jeung kudu sieun modar. Urusan paeh malin urusan manusia atuh da. Ceuk Mang Ohan atuh puguh we nu duaan harita amakna keranan ningali Mang Ohang kalah nyeremahan manehanana. Montong loba omong Kang lah, urang hajar itu man uang sekslekeun sapunukna tuh man haram cadas ya. Jorelat nu saurang harita ngajorelat jika nu geus teu sabar harita hayang nyasaak kana awakna Mang Ohan. Mang Ohan oge anu geus siap-siap taki-taki manehanana teh wani gagabah. Sabab ieu jalma teh pasti jalma anu lumayan pangartina. Kitu ceuk pikiran Mang Ohang. Mang Ohan harita ngagajeleng ka tukang bari nyimpen babawaanana harita. Supaya henteu ka arah ku musuh.
Curelat jeung nuduhan harita ngacurelat ngadeukeutan ka Mang Ohan bedogna diputerkeun dina pelebah hareupeunana. Pok salah saurang ngomong, yakin sia teh moal mikeun babawaan? Moal. Ieu mah amanat. Leuwih hade tarung we lah ayeuna mah. Ceuk Mang Ohang harita kapalang kagok manehna nangtang ka dua jalma. Eta dua jalma anu geus teu ngomong deui harita kan sabalut nu salah urangna harita narajang ka Mang Ohang. Leungeun anu belah katuhuna nu keur nyekel bodog harita nyebuk rek nyodok kana beuteung Mang Ohang anu keur nangtung mancuh dina tangtunganana. Harita Mang Ohang barang ningali bedog anu nyuruntul ka manehanana sakolebat Mang Ohang harita ngakilekeun awakna kagigir plos eta bedog teh ngeplos. Sedengkeun Mang Ohang harita ningali sempet ningali kana pelebah iga burung musuh anu ngemplong. Mang Ohang sakolebat arek ngepretkeun leungeunna. Tapi Mang Ohang telat sabab musuh anu saurang deui harita arek ngarah kana pelebah leungeun Mang Ohang anu keur nyolodor. Atuh puguh Mang Ohang harita ngejetkeun leungeunna deui bari ngacuralitkeun awakna ka tukang. Plos. Serangan anu saurang deui harita ngeplos. Duluanana harita ngundag ka Mang Ohang nyusul tepus ngagunakeun bedogna rek nyacar bolangkeun. Sedengkeun saurang deui harita ngahajarkeun sukuna kana belah dada Mang Ohang anu kosong harita. Hiu gedug des. Mang Ohang harita ngajangkieung mulu ngacolongjong ka tukang. Celek Mang Ohang harita nangtungkeun di kuda-kudana. Mang Ohang neuteup seukeut ka dua jalma. Cakakak salah saurangna harita seuri. Ceuk aing oge ulah jajagoanan sia. Aya mung modar mah dina leungeun aing deun. Ceuk eta jalma saurangna deui harita langsung ngurilingkeun awakna. Maksudna arek ngahajar make sukuna anu geus meber arek ngahajar kana pelebah pipi Mang Ohang. Tapi Mang Ohang sakolebat harita ningali memuncangan anu lowong harita. Mang Ohang ngasupkeun seranganana. Hiu plak. Memuncangan musuhna harita diteke ku Mang Ohang make ngagunakeun tanaga lapisanana galeong. Eta jalma nu diteke memuncanganana sapada harita ngagaleong. Sedeng pas keur ngagaleong kitu sakolebat Mang Ohang harita ngajejek kana pelebah pitis eta jalma rempeyak. Eta jalma nu keur ngagaleong teh dijejek pitis langsung ngarempeyak. Sedengkeun nu saurang deui harita nyuruwuk nu maksudna rek ngagedor kana pelebah dadana make tungtung bedogna. Lamun teh mah keuna eta tungtung bedog ku bedog teh ku tungtung bedog kana dada geus pasti bakal tobros sabada harita. Fukukukuku. Mang Ohang sakolebat harita mundur ka tukang. Plos serangan musuh harita langsung ngeplos sabada harita. Mang Ohang ngasupkeun teungeulanana kana pelebah ka kemplong musuh. Hiu gedug das. Caligjeg jalma harita kacaligjeg. Sedengkeun anu tadi ngacaligjeg ayeuna geus hudang deui. Merong ka Mang Ohang lantaran tetela meureun cepikirna Mang Ohang teh ngabogaan ilmu kasakten anu lumayan hebat. Kurang ajar. Tetela sia lain gede wawani euy. Ngabogaan ilmu silat oge nu lumayan hebat yeuh. Mang Ohang teh aya ngomong, harita anggur neuteub seukeut ka eta jalma nu seserian. Set 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 eta jalma harita masang kuda-kudana, bedogna ditanggeukeun di pelebah dada. Harita katingali mencerongkan awak Mang Ohang. Jika rek neang sasaran belah mana manehna rek ngadekeun. Mang Ohang hati-hati tur waspada. Sebab ieu jalma teh moal nyieun anu bobodohan. Tapi jelas arek nandasa ka dirina lamun teh mah naon wae ge anu kebenangan. Pasti ngakibatkeun anu bakal patah sebab bedog anu dipake ku eta jalma katingali seukeut ting borelak. Mang Ohang harita ngintirikeun awakna. Hati-hati nakeranan lalaunan dina ngalengkahkeun sukuna beri ngintip gerakan musuh nu kawas kumaha. Corelat jeleng salah saurangna harita ngacorelat. Musuh anu katingali beuki buringas wae. Hayang buragiru ngarah kana awak Mang Ohang. Mang Ohang beuki waspada we harita. Lantaran Mang Ohang anu lemor teu moal bedog teu moal nanaon. Anu hartina Mang Ohang kudu pinuh kawaspadaan. Sabab ieu jalma teh sanajan kumaha oge moal pakarang anu seukeut nakaranan mangrupa bedog. Sep 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 saurangna harita ngagunakeun kuda-kudana. Sanggeus kitu corelat jeung luncat harita ngadeuketan ka Mang Ohang bari nyebuhkeun pakarangna. Kukuk kadenge pakarangna harita ting sariut tina luhur sirah Mang Ohang
Mangohan sempet ngareret kana bedog anu ngarah kana sirah manehanana rek ngahajar bebatokna. Mang Ohang ngalenyap sakedeung tapi kitu nanti teu lila sabab Mang Ohang nungkulkeun awakna. Sut. Mang Ohang harita tungkul. Eta topi anu dipake ku Mang Ohang sakolebat ngacleng tur rampung sabada harita. Sabab dudukuy Mang Ohang harita kasabet tungtungna hungkul. Sedangkeun eta bedog anu ngabelesat dina luhur Mang Ohang harita jauh ti Mang Ohang ningali siku musuh anu nganggur sabada harita. Hiuk geplak plak. Eta jalma langsung ngarenyed sabab sikuna ku Mang Ohang harita dikepret make tanaga lapisan anu hebat. Celeng bedogna sabada harita nganceleng sabab cekelanana anu ngarasa lemok. Ku jalma anu memang boga pangarti anu hebat seperti Mang Ohang. Cepenganana dak nu badak anu sing sireumeun teu bisa nyekel bedog. Nepi ka bedogna harita ngaceleng sedengkeun saurang deui ngareret harita sabet ngareret kitu Mang Ohang harita ngasupkeun tenggelanana kana palebah dada musuh anu keur lengah. Hiuk keduk das. Jelijeg eta jalma mundur ka tukang. Sedengkeun Mang Ohang harita nyusul tepusna ngajejek kana palebah ka kemplong musuh. Hiuk brak. Jalma anu dijejek harita langsung ngebaliung ka tukang bari ngadaligdeug. Lantaran jejekan Mang Ohang anu ngandung tanaga lapisan jelas kacida pisan asa seueuh kana angen manehanana. Mang Ohang anu nangtung harita ningali musuhna anu geus nambruk. Sedengkeun anu saurang deui harita rek muniang sakolebat eta jalma teh ngalungkeun peso belati nu maksudna rek ngarah kana beuteung Mang Ohang anu keur nangtung mancu. Untung Mang Ohang sakolebat harita ningali kana peso belati nu ngablesat kana awak manehanana. Mang Ohang make leungeun kencana harita bari muterkeun awakna newak eta peso belati. Sakolebat Mang Ohang malikeun eta peso belati. Cerep. Peso belati harita nancep pisan kana pelebat jantung eta musuh anu tadi ngalungkeun peso belati. Jelijeg. Jungkal. Eta jalma harita langsung ngajungkal teh langsung pakusak. Sabab ka hantem ku pesona sorangan anu tadi dilemparkeun ka Mang Ohang. Sanggeus kitu Mang Ohang harita geus teu ningke naon teh geus teu miceun deui waktu. Jorelat Mang Ohang harita nyokot babawaanana anu pasagi opat. Mang Ohang sakolebat harita ninggalkeun eta pitempatan ngagunakeun aji kidang kancanana. Ngabresat ninggalkeun eta pitempatan. Mang Ohang langsung ini nuju ka Cimacan tempatna Juragan Barna. Palamitra kaum dangu sadayana kacaturkeun di Cimacan. Juragan Barna anu harita keur ngobrol jeung anak buahna. Anu tetela geuning anak buahna teh nyatana si Gondrong. Pok Juragan Barna harita ngomong ka si Gondrong. Sia Gondrong. Kumaha sia urusan sia di pasar teh? Nah geus beres? Acan gaun euy. Sabab di pasar teh memang aya hiji cawara anu hebat. Teuing sangaranna nu benerna ngan sakanyaho kuring eta ngaranna teh Sambada.
Budak ngora bau jaringaon tapi edas pangartina anu hebat luar biasa. Ayeuna sia menang tugas sabenerna mah. Menang tugas di saha? Menang tugas di adi dewek anu aya di Ciilat nyaeta Juragan Darta. Juragan Darta. Aya naon cenah jeung Juragan Darta? Anak buah Juragan Darta anu ngaran si Ohan ayeuna keur nuju ka dieu euy. Ilaing apal? Ohan. Teu apal. Ceuk si eta jalma nyatana si Gondrong. Nyebutkeun teu apal memangna teu apal. Saha ari Juragan Darta kan pernah ngadenge ngaranna tapi teu apal anak buahna saha jeung teu pernah papanggih jeung Juragan Darta. Saha ari Juragan Darta teh sabenerna atuh eta teh? Eta teh mangrupakeun juragan di kampungna Ciilat. Jalma pangbeunghar-beungharna adi dewek teh euy. Oh, lamun sia bantrok jeung anak buahna di pasar. Sabab anak buahna di pasar teh loba pisan di antarana lamun nu dewek apa mah ya si Rudung euy. Si Rudung? Apa sia ka si Rudung? Lamun ka si Rudung mah jelas apa. Sabab di si Rudung teh salah sahiji anak buah kuring gitu. Oh gitu. Apa ka si Ohan? Wah, lamun ka si Ohan dewek teu apal ya. Si Ohan teh mangrupakeun pangawal anakna anu ngaran Nyimayang nu ka Cidagelisna euy. Si Gondrong harita kerung. Ras manehna di pasar inget aya awewe anu ngaran Nyimayang. Ceuk pikirna piraku ari Nyimayang mah anakna Juragan Darta. Tapi memang manehna sempet ngadenge ceuk jalma anu ngaranna Ohan ngenyelokan ngaran Nyimayang. Tapi si Gondrong harita teu loba omong sabab sieun ku Juragan Barna rek kumaha-kumaha oge. Juragan Barna teh mangrupakeun jawara. Elmuna jauh disaluhureun manehanana. Pok Juragan Barna harita bari neuteub ngomong ka si Gondrong. Kudaon sia kalaka molohot kawas kitu ha? Ku aing diajak ngomong teh. Henteu Juragan. Ngan asa gitu. Ai kanu ngaran Mang Ohang man. Memang asa-asa pernah wawuh, asa pernah panggih gitu. Cek si Gondrong. Pasti ilaing pernah panggih. Sabab si Ohan teh sok ngantir-ngantir Nyimayang. Alo dewek nyata ka pasar. Oma tahun papanggih jeung Nyimayang eta si Ohan. Ulah diganggu ku sia pang nama Nyimayang euy. Alo dewek eta teh. Ceuk kibarna harita ngaawas-awaskeun ka Ki Gondrong. Jep Ki Gondrong harita repeh sabab manehna sempet arek kaganggu ka si Gondrong atarapi ka Nyimayang waktu papanggih di pasar. Sedengkeun Mang Ohan anu memang geus nepi ka kampungna Cimacan. Mang Ohan harita leumpang lalaunan anu tadina lumpat ngagunakeun aji kinang kancana. Sanggeus nepi kana sisi kampung manehanana culang cileung eueuh nu nempokeun. Nu saterusna Mang Ohan ngajijingjing eta eusi naon teh dus warna kotak anu kotak teuing naon eusina manehna oge teu apal. Hampang teu pati da berat teu pati. Eta dus teh dipapanggul we ku Mang Ohan. Manehna mapai-mapai jalan anu memang ngabulungbung geus aya delman sagala rupa da ayeuna mah geus aya kasebutan di perkampungan anu gede. Jalan anu rata harita Mang Ohan bari mentrang teh panon poe. Nyaangan teh Mang Ohang harita terus we leumpang. Mapai-mapai jalan nuju ka imahna Juragan Barna anu memang teu jauh deui. Tekung sirila Mang Ohan jog anjog ka hiji imah anu memang gede tur mewah. Anu tetela eta teh geuningan imah Juragan Barna. Mang Ohan harita uluk salam
Sampurasun. Sampurasun. Unu nemalan. Sampurasun. Rampes. Di jero kadenge anu nemalan. Brudul aya 4 urang harita nu nyampeurkeun. Mereka mana Kang? Cek eta jalma nu ti jero ngomongna teu reugeus. Juragan Barna aya. Aya. Aya naon? Kuring hayang papanggih we ieu katitipan ku Raina Juragan Barna anu ngaran Juragan Darta. Oh, kedagoan di dieu. Ceuk eta jalma teu ka nitah asup ka Mang Ohan. Mang Ohan nangtung we harita babawaan geus disimpen di handap. Tekung silila eta jalma balik deui nitah asup ka Mang Ohan. Sabab tadi manehna memang geus bebeja ka Juragan Barna yen aya jalma nu ngirim barang nyatana ti Juragan Darta. Ceuk Juragan Barna kita asup we cenah ka jero gitu. Palamitra kaum dangu sadaya. Mang Ohang harita langsung asup ka jero pakarangan. Diringkeun ku 4 pengawal Juragan Barna. Sanggeus kitu Mang Ohang dibawa asup ka jero imah. Sanggeus aya di jero imah katingali Juragan Barna anu keur diuk dilingkung ku para non teh ngaranna teh pengawalna, di antarana aya si Gondrong. Gebeg. Mang Ohan harita ngarenjag greuwas lantaran tetela si Gondrong aya di eta pitempatan. Si Gondrong anu merong harita ka Mang Ohan sabab manehna apal yen manehna pernah tarung di pasar nya oge anak buahna anu deukeut jeung si Gondrong harita duaan aya di dinya. Si Gondrong teu loba omong nya kitu di Mang Ohan pura-pura teu apal we. Si Gondrong mung nepikakeun Juragan Barna apal yen manehna pernah tarung jeung si Ohan. Sedangkan si Ohan oge harita teu loba omong sabab mung aya pipaseaeun jeung si Gondrong anu geus nyata-nyata elmuna leuwih luhung tibatan manehna. Pok Juragan Barna harita bari cengkat tur neuteup ka si Ohan. Anjir Ohan. Mohon Juragan. Iya katitipan iya pugugen. Simpan tuh di situ, di juru yo. Cek Juragan Ohan harita tirah nyimpen babawaan anak di juru. Waya kumaha ilang ti ditu geuning. Waya ki ka kana nepi. Enjing Juragan. Nya biasa we di jalan aya nu ngahalangan heula. Oh, heuh, emang jalan mana sih aing? Jalan aku loh. Kaleuweung Jati teh. Nah, setelah indul jalan kota tuh. Ya gitu teh, ya ongkos atuh. Emang tadi bare ongkos ku si Darta. Nanti Juragan. Alah, si Darta. Aram cada budak teh. Jog balik jog. Bisi neneangan. Nya Juragan. Nuhun pisan atuh. Nya jog. Sanggeus puguh kitu mah. Si Ohan teu nginum-nginum acan. Si Ohan anu langsung harita ini tinggalkeun eta pitempatan. Diteuteup ku si Gondrong. Si Gondrong sanggeus teu katingali deui Mang Ohan. Langsung pok ngomong ka Juragan Barna. Aduh Juragan. Kumaha Gondrong? Abdi bade ka panggar heula yeuh. Juga tuh jangan disarat heula. Bring anak buahna si Gondrong harita ka tukang nyebut nama. Si Gondrong sanggeus aya di pakarangan imah harita pok ngomong. Walah.
Bahaya euy lamun si Ohan ayeuna diantepkeun. Emang kumaha kitu kan? Wayana si Ohan ayeuna kudu tewak ku urang euy. Ulah waka-waka sina balik yeuh. Sabab lamun balik bisi diwejakeun ka Juragan Darta urang teh aya di dieu. Sabab aing geus pernah ngaheureuyan Nyi Mayang. Kumaha lamun aing diwejakeun ka Juragan Barna? Weh. Jadi kumaha kan? Ayeuna mah ulah kumaha-kumaha sia teh. Tewak si Ohan, amankeun euy, tapi ulah dipaehan mah. Mu antukna eta jalma genep panting curingkang. Sakumaha parentana si Gondrong, Mang Ohan anu keur leumpang harita di gerowan. Sanggeus nepi ka tempat anu memang sepi. Ohan, Ohan. Ceuk Mang Ohan, ceuk eta jalma anu genepan harita ngagerowan. Sedengkeun si Gondrong nuturkeun tukangeunana gebeg. Mang Ohan harita ngagebeg. Manehna boga pirasat yen si Gondrong pasti bakal ngunag ka manehanana. Benar we. Genep anggota baladna harita ngunag ka dirina. Ret Mang Ohan harita ngareret. Aya naon ieu teh? Ceuk Mang Ohan. Wayana euy si laing ulah waka balik yeuh. Hah. Ulah waka balik kunaon kitu? Kuring pasti diarep-arep ya ku Juragan Darta jeung ku Nyi Mayang. Ohan. Pasea urang di pasar can tuntas euy. Sabab aya hiji budak anu haram jadah ngahalang-halang kana paniatan urang. Lain urusan kuring atuh eta mah. Jelas jadi urusan dewek euy. Sabab dewek can seubeuh ngajar maneh deun. Ceuk si Gondrong harita bari seuri nguril-nguril kumisna. Si Ohang anu waspada hati-hati sabab nyaho si Gondrong teh anu sakitu hebatna. Si Gondrong lain lawan anu sambarangan, lain lawan anu enteng. Geus kajajal ku manehanana ge ampir-ampiran harita. Kabeunangan ku pangawasa si Gondrong anu memang hebat. Pok si Ohan harita ngomong. Gondrong. Lain urusan kuring ayeuna malah. Kuring ge ayeuna keur buru-buru puguh di daguan ku Juragan Darta ieu. Jeung ku Nyi Mayang. Sabab kuring kacida pisan dibutuhkeunana di tempat Juragan Darta. Alah, alasan salin sieun ku aing lain. Tewak si Ohan euy. Curelat. Eta jalma harita tiluan ngacurelat kadeuketan ka Juragan Darta ka si Ohan. Anak buah si Gondrong harita nu geus samakta ku pakarangna bari nyararabut bedogna. Harita langsung nyerang ka si Ohan anu keur nangtung mancuh beri waspada. Kuk. Bedog harita ting sariut dina pelbas sirahna si Ohan. Si Ohan gulak-gilak ka ditu ka dieu. Plos. Bedog harita ngararep plos. Sedengkeun si Ohan ningali kesempatan harita pelebah ka kemplong musuh anu lengah. Si Ohan harita ngababuhkeun leungeun anu belah katuhu harita ngepret kana pelebah ka kemplong musuh. Hiuk plak. Wadaw. Eta jalma langsung ngagerowok. Lantaran karasa peureus jeung seueulna kemplong anu kabeunangan ku si Ohang. Nu saurang deui harita nyoreuweul ti belah tukang. Mang Ohang harita nyodorkeun sukuna nu nyelak kana pelebah dada eta musuh. Hiuk gedug das. Alah. Ceuk eta musuhna harita bari ngaculaeu. Sedengkeun leungeunna anu keur nyekel bedog harita sakolebat rek mapas kana bitis Mang Ohang. Nang orokaya Mang Ohan keuat narik sukuna plos. Bedog anu disabetkeun harita ngeplos. Mang Ohang harita kadatangan deui tamuna teu beulah kencaeun meunahana. Sakolebat eta leungeun ngahajar kana pelebah pundukna Mang Ohang anu keur nukangan manehna. Hiuk gedug das colongjong. Mang Ohang harita ngacolongjong. Sebareng ngacolongjong kitu harita ditadah ti hareup make peureub anu kacida pisan. Pulusterna hiuk gedug. Lengak. Mang Ohang harita ngelengak ka tukang lantaran peureub anu keker nyayang dina pelebah cukang irungna Mang Ohang. Mang Ohang harita ngadaligdeug ka tukang henteu ari nepi ka labuh. Sek. Mang Ohang harita nangtungkeun di kuda-kudana. Sebab anu tadi geus rengrot karasa ku Mang Ohang. Kurang ajar. Aing jiga mah ayeuna modar teh ieu. Ceuk Mang Ohang harita. Astagfirullahaladzim aing aya wae ieu. Mang Ohang inget keneh kana istighfar mah.